Yo palawari sadayana tah ieu teh saung ditinggal kolot simkuring. Masalah ditinggal teh bada ditinggalkeun setara di pakayaan sawahna gitu. Tah ieu teh saungna 4 meter ya panjangna. Lumayan gede. Ngan simkuring mah manglebarkeun. Ku batur mah teu diurus ieu teh saung teh. Karena rusak ieu tuh. Karena rusak saung barobo. Wuwungna geus beak oge teu dibenerkeun. Lamun diri simkuring ya nyawah teh kan butuh saung teh. Batur mah hayang boga saung teh bebelaan kumaha nyieun gitu nya. Ieu mah geus tinggal ngurusna. Wa teu diurus ieu. Tuh. Wuwungna teh geus beak ieu teh, geus bobo. Mun ceuk urang mah bogrogan ku jarami boh kunaon kitu nya eueuh ngala ngahaja. Da meureunnan butuh saung teh. Mana butuhna enakan meureun geus gawe teh hayang ngiuhan, keur hujan meureun hayang ngiuhan, keur panas hayang ngiuhan. Ngagaraja ge teuing teu bobo tuh saruksak ieu. Simkuring manglebarkeun. Tuh tinggal di barolong kieu tuh saung teh. Kumaha teu iris. Sakitunya paluargi ieu sing janten pelajaran. Gitu. Sok sanajan nu batur ge anggap we nu sorangan, da keur pakieun sorangan gitu. Pan itu sifatna teh digadekeun gitu sawah teh. Otomatis kan kolot simkuring mah geus teu nyawah deui digadekeun ge. Geus nyampak saungna. Sawahna kabeh digadekeun peplakana. Gitu. Nah, meureun lamun ku diurus-diurus teuing mah ieu teh da moal kieu. Nyaman meureun geunah makenana oge gitu. Keur diri manehna puguh kolot simkuring mah da teu make kitu teh. Ngan baheula inget keur nyieunna simkuring mah. Hayang boga saung teh bebelaan kumaha gitu.